Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah wali anu majzub hirup di dunia tapi pikiranana lain di dunia, di Allah akhirat. Urang mah pan kuari hirup di dunia, pikiran urang mah dunia biasa, urang jelema syariat ngaranna. Tapi wali mah wali nyana ninggalkeun dunia, baju fana heula ongkoh di dunia, tapi nyana pikiran lain pikiran dunia, pikiranna pikiran akhirat. Leng ku cinta-cintana ka Allah, sehingga nu dipake ka cinta masih Allah salian Allah mengalami fana, geus fana bako majzub nyana teh eta. Majzub ngan majzub teh aya nu terkendali aya nu henteu. Majzub teh kos jelema mabok arak, jelema nginum bir, aya anu bisa mengendalikan diri. Mabok mah mabok bae tapi biasa bae nyana naon gitu, nahan ngacon teu, pikiranna biasa da eta bisa mengendalikan diri padahal keur mabok. Aya nu mabok teu bisa mengendalikan diri. Surga cekana. Oh, bidadari sini, bidadari sini. Keur mabok. Mabok bir sapeti. Geus lain sloki deui peti ieu mah geus. Terus bau awakna ge. Saya sedang naik pesawat. Naik pesawat. Pugu cicing dihareupeun imah. Pesawat. Jatuh di Papua saya nih. Waduh. Eta nu mabok ngomong situ. Ngabudah ngaco teh. Eta teu bisa menguasai diri, teu bisa mengendalikan diri. Madzub ge sarua ka Allah. Bakating ku cinta ka Allah, maka ngomong ngaco. Seperti saha nu ngaco? Di urang mah di urang geus tenar nu dibunuh teh ya. Mun baheula di Baghdad aya Husain kitu al-Hallaj. Nyana ngomong aku mah nyana ngomong anal haq kuring Allah. Kusebab geus cinta jasa ka Allah, geus eueuh deuna naon Allah bae. Neule gunung Allah, neule langit Allah, neule jelema Allah, neule tangkal kayu Allah, tungtungna anal haq. Berarti eta mah ittihad, ittihad teh nunggal. Nunggal teh ngahiji diri jeung Allah. Diri urang mah pan maha hadis, Allah makan maha qadim. Moal bisa ngahiji nu maha hadis jeung maha qadim. Tapi ku perasaannya ka Allah jadi ittihad, hulul. Allah aya di awak aing, hulul ngaranna. Ieu nu bahaya ge lamun teu boga guru urang menata ngalaksanakeun ilmu kewalian, ieu bisa-bisa lain ka surga ka neraka. Zikir mah zikir bae, tapi ka neraka. Nu mantak sing hade di lemur urang besi aya nu zikir haheho haheho. Sing hade eta kos kitu. Lantaran naon? Lantaran kan dituna besi hanas zikir tapi ka neraka. Sebab naon? Aya hulul. Hulul teh Allah aya di awak urang, berarti kan Allah cicing di dieu. Berarti Allah boga tempat atau ikos kitu mah Allah makan teu boga tempat mukhalafah lil hawadis atau ittihad itu diucapkeun. Ih, Allah mah teu meunang diittihadkeun, teu meunang dihululkeun. Ngan jelema nu ibadah ka Gusti Allah aya nu mengalami model kos kitu, teu murtad teh mah lamun sesuai jeung aturan. Teu murtad biasa anal haq kuring Allah mantap ditangkap baheula ku ulama-ulama. Pembahasan tentang al-Hallaj Baghdad, berbagai ulama tarurun nah ya diputus ku beberapa ulama. Akhirna ngadatangkeun Imam Junaidil Baghdadi, Abu Amrin Junaidil Fuqaha. Akhirna kulantaran ieu bakal nyasarkeun saat eta Raja Muqtadir, maka diinstruksikan supaya dibunuh. Mau tetep aja dibunuh ge seribu anal haq. Begitu dibunuh, bunuh maka pedang mimitina digebugan 1000 kali.
beres bedang ngucur getihna Allah 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 wali urang keur carita jelema nu kaedanan ka awewe bae nu kaedanan ka awewe ngaco ngomongna ngaco bae geus pokona teu harti ku urang jelema kaedanan ka awewe aduh dunia milik kita berdua hamba budak berarti jeung malaikat-malaikat eta mah kan lamun urang nyaritakeun dunia milik kita berdua berarti kan jeung malaikat-malaikatna miliknyana geus teu kaharti ku urang aju ngomong lagi angin sampaikan salamku abah eta ngomong jeung angin burungana saja teu beres anu cicintaan geus cinta jasa teh nah eta teh geus nan kitu menyatu dirina jeung nu dipake ka cinta eta edan ngomongna ge edan teu boga kaisin teh urang boga bebene kemudian dibawa ka imah rerendengan dihareupeun kolot los baheula mah dihareupeun kolot teh boro-boro bebenean atuh boro-boro bobogohan dihareupeun kolot teh isin baheula mah tapi ku ari mah bebene dibawa ka imah kolot ka bogo urang teh urang ngobrol dihareupeun kolot teh kolotna ge nanya eta sa ka bogo aya mana tolol pandai sugan mana rangda tuh abah jeung mana saya jeung anakna geus garoblog kabeh nah ieu ucapan ye lamun kaluar ti wali madzub keur gaib nyana pemikiranana tina dunia hanya Allah doang henteu kufur sanajan aturan-aturan dina syariat aya anu kudu dibunuh kudu diamankeun dan lain sebagainya lantaran nyasarkeun tetep dirina teu kufur sebab naon sebab wali mah mahfuz lamun nabi maksum tinggal urang nyaritakeun tentang maksum jeung mahfuz beda ari maksum terjaga moal mungkin aya nabi maksiat sebabnya nama maksum timimiti mata celi irung dan lain sebagainya moal maksiat lantarannya nama maksum beda deui jeung nyaritakeun syariat pokos tu poho padahal teh ti Allah sebab keur nyaritakeun syariat deuk nyariatkeun tasri' mahfuz sarua bae moal aya wali maksiat sebab wali mahfuz eta sarua jeung maksum hartina terjaga moal aya wali Allah maksiat moal aya sebab lamun wali maksiat atuh mana tuturkeunana nah terjaga matana dijaga ku Allah celina dijaga ku Allah irungna dijaga ku Allah sungutna dijaga ku Allah mahfuz ngaranna moal aya wali maksiat lamun aya wali datang ka boga pamajikanna leuwih ti opat paehan lamun nya ngahalalkeun mah wali tinggal wali cek jadi cek masyarakat nya mengatasnamakan wali kemudian boga pamajikanna 5 genep 7 wah tambah eneng dongkol tambah geus kitu mah lain wali nah eta teh ngaranna teu mahfuz malaya atawa wali zina malaya wali judi malaya wali mabok malaya wali maling malaya mahfuz ngan lamun memeh jadi wali nyana keur madzub fana mungkin nyana nonton orkes di hareup kieu benelekeun biduan kieu di hareup atau nonton golek di hareup atawa nyana ngahareupan keur main judi eta mah keur leng-lengan lamun ditanya jangan teu nyaho beusi aya dulur urang di hareupeun orkes boa nyana keur madzub sehingga deh si ayah kiai urang nonton orkes boleh dikukumahakeun talian deh habek cirina nu majub jeung nu lain majub engke turun tanggap ku urang begitu ditanggap tadi nonton orkes lamun nya carita cok orkes waduh biduana ge geulis ngagitekna ge eta mah bener-bener bor bae eta mah segala jaritakeun bor segala naon muter cek eta mah lain wali tampili habek wali malah mentas nonton orkes ya sentas nonton orkes di mana cekan tadi diharap di mana
apa dia tadi lekeun biduan ja aing mah keur jeung Allah zikir eta berarti bener atuh ke tinggal kiai urang kitu wae geus namun ditanya kiai tadi tes nonton di mana aing mah zikir beuh budak kalian ku sorban habek cekek habek beda lirikana wali mangis lain deui bekaya hawana la yaripul wali ilal wali moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali sebab naon nyana aya di kelas eta bareng akur bakal nyambung wali jeung wali deui sebab samakom sakelas lamun ku lain wali mungkin di wali-wali bari teu nyaho pan urang nah nu mantep mahfuz aya tandaan atuh lamun wali cabrek mal beres geus wali mahfuz lamun nabi maksum tuh a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والديك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين والله أعلم بمرادih إذ قال waktuna ngadauh Allahu sapa Gusti Allah ing lepadi Isa kang putaranang Siti Maryam Uzkur eling sira Isa ni'mati sunalaika ingatase sira wa ala walidaik lan ingatase bapa biang roro siara wa ala walidaik bisukriha kalawan syukuring nikmati iz ayatuka waktune watan isun ka ing sira wa itu kategas nguatan insun ka ing sira biruhil kudusi kalawan ruhil kudus Jibril tegas malaikat Jibril tukalimun sahalera rasan sira ing manusia halun minka minal kafi kuda dihal saking kafi ayatuka ing dalam lapat ayatuka fil mahdi ing dalam ayunan etif lan tegas bocah cilik wa kahlan lan tengah tubuh yufidu kang maidakeun ya kahlan nuzulahu ing durun dan turunkeun Kangjeng Nabi Isa qabla sa'ating dalam sadurunge kiamat li annahu rufi'a kana satuhune Kangjeng Nabi Isa iku den angkat Kangjeng Nabi Isa qablal kuhulati ing dalam sadurunge tengah tuwuh kama sabaqo kaya barang kang wis dingin ya emak ya Ali Imran ing dalam surat Ali Imran wa idz allamtuka lan waktune ngawurukan ingsun ka ing sira alkitab ing tulisan wal hikmata lan hikmah wat taurat lan taurat wal injil lan injil wa itakhluqu lan waktune ngadamel sira minatini saking endut kahayati thairi kaya tingkai ka surati thairi ing umpamane ing rupa burung wal kapu ismun bimana mithlu antai kap iku isim kang tetep kalawan makna mitu mapulun yaiku dadi mapul bi ini kalawan izin ingsun
patanpuku makani usira piha ing dalam hayati thair pataku maka anaya hayati thair iku burung biini kalawan karep ingsun biirodati tegese kalawan karep ingsun waktu beri ulan ngawaraskeun sinalak maha ingkang buta wala rasolan kang cara biini kalawan karep ingsun wa itu khrijulan waktune metuakeun sira al mauta ing pirang-pirang kang mati min kuburihim saking pirang-pirang kuburan nenek mauta ahyaan ale pirang-pirang kang urip biini kalawan izin ingsun wa id kafautulan waktune negah ingsun bani Israil ing bani Israilan kasaking sirahina hamu waktu dede jaya bani Israil kababi kotlika kalawan ngabunuh ing sirah iti tahum waktu nenekan isirahum ing bani Israil bil bayinati kalawan sakahe mujizat al mujizati tegese sakahe mujizat wa qalil ladzina kafaru maka ngucap sapaung akeh kang pada kupur ya ladzina kababinhum saking bani Israil in oranana ma oranana hadza apa ikilah iki alladzi jita bihi kang nekani sira bihi kalawan ladzi illa sihrun mubin angin iku sihir kang nyata wa pikiraatin lan iku tetep ing dalam qiraat suwiji sahirun utalaban sahirun aya Isa tegese kangjeng Nabi Isa wa iz awhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun wallahu a'lamu bimuradi wa id awhaitu lan waktu ngawahyuan ingsun ilal hawarina maka maring kaum hawariyin kabeh ambartuhum tegese barenta ingsun hum ing hawariyin ala lisani ing atase lisani Isaan tegese bian kalawan yentang imankeun sira kabeh bi kalawan ingsun nabi rasulilan kalawan rasul ingsun Isa tegese Isa qalu maka ngucap ya hawariyin kabeh amanna ngimankeun ingsun sadaya bima kalawan karone bi wa bi rasuli washhad lan nyakseni sira bi annana muslimun kalawan satu de ingsun sadaya iku kang muslim kabeh iku kang muslim kabeh. Ayat ieu neruskeun ayat nu kamari di mana kamari dijelaskeun bahwa engke di yaumul kiamah para rasul-rasul dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ditanya para rasul teh dek dipenta pertanggungjawaban tentang tabligur risalahna. Kena kasaksian ku umat kena kadenge ku umat, kena kanyahoan ku umat. Maksudna hendak mengecek mana umat nu iman ka rasulna di masing-masing zamanna jeung mana umat anu teu iman bahkan ngalawan ka rasul-rasulna. Maka rasul dipanggil ku Gusti Allah di BAP. Ditanya soal nyampaikeun risalahna. Masya Allah. Ulah-ulah rasul dipanggil ku Gusti Allah anu ieu teh ancamanana neraka. Sangkilang bupati bae di peta pertanggungjawabanana, gubernur di peta pertanggungjawabanana, DPR di peta pertanggungjawabanana, nyana teh kesang badag kesang halus. Lamun nyana teu main jalan dapur bahaya. Untung jalan aya dua, hiji jalan hareup, kadua jalan dapur. Lolobana pejabat make jalan dapur. Iyalah lantaran dek dipenta pertanggungjawabanana presiden ndek mikeun jabatanana ke penerus bangsa. Ieu dipenta pertanggungjawabanana selama nyana menjabat 1 periode atau 2 periode. Apa yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak pelaksanakan dengan aturan-aturanna. Lantaran singa ada negara urang teh lain milik pejabat, kutitipkan bangsa dan negara ku cek Bung Karno. Bahasana ge kutitipkan. Bener sia nyekal titipanana aman. Teu bener sia di dunia bisa aman lantaran bisa jalan dapur,
tapi tidak ada yang bisa aman di Mahkamah Agung Rabbul Jalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bakal disaksian ku urang bagaimanakah Bung Karno dulu, dan bagaimanakah Soeharto dulu, dan bagaimanakah Gus Dur, bagaimanakah Megawati, termasuk orang yang kecil Habibie. Bakal dipenta pertanggungjawabanana kok bisa lucu eta tim-tim, termasuk SBY 2 periode dipenta pertanggungjawaban ku Gusti Allah engke di Rabbul Jalil, urang sebagai saksina. Muncul coba saksi nu pernah di presidenan ku SBY, coba dia. Wah kabeh berdesak-desak, berdesak-desakan, saya saksi. Kumaha sia ieu? Waktu presiden SBY jadi presiden teh bensin kumaha? Wah. Dan lain sebagainya, buruh ditanya, petani ditanya, pedagang ditanya, ditanya. Di dunia mah bisa lulus di MK, di dunia mah bisa lulus di KPK, di dunia mah bisa lulus di berbagai kendala lantaran bisa jalan dapur. Di hadapan Allah malaikat batu bisa disogok lantaran malaikat batu beukeun dahar. Teu beukeun dahar jeung make nyogok make naon atuh malaikat teh dibere awewe aing mah teu hayang cek malaikat. Yang emang polisi asal diberi awewe haji bae irungna beukah. Wah, ini makanan gua. Teta. Ieu ge Rasul teh dipanggil ku Gusti Allah. Ndek ditanya soal tabligur risalahna sesuai atawa henteu. Nu bisa ngomong sakitu ge Rasul teh tepat-tepat bae ngalaksanakeun tugasna nu pohara. Begitu dipanggil ku Gusti Allah, kumaha jawabna? Qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Nu bisa jawab kabeh ge nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti, da Gusti nu maha uning kana urusan-urusan anu gaib mangga nyanggakeun eueuh nu ngajawab. Panggil Kangjeng Nabi Isa. Isa maju. Maju Kangjeng Nabi Isa. Tanya ku Gusti Allah, selama maneh hirup di dunia dijieunkeun pangeran ku umat Kristiani, dijieunkeun Tuhan ku umat Katolik, dijieunkeun pangeran ku umat Kristen Protestan. Nah, ieu maneh teh nitah ka umat bahwa maneh teh pangeran. Nyangakeun sadaya-daya Gusti ka Gusti, Gusti nu maha uningna, abdi beusi kacaletot ngomong Gusti. Rempan abdi lantaran ieu teh seuneu di sakelilingna salah seren maraka. Teu mamrih eta rasul, teu mamrih eta nabi, teu mamrih eta wali, teu mamrih eta kiai komo kiai sakupi. Wah, geus tah. Seren tah geus. Atau komo lurana tah mangga. Oh, geus tah mamotokodimin kana rakana ge tah mah. Hese, geus ieu mah mahkamah anu luar biasa ieu. Ngegeter kabeh ge caraka berhadapan jeung kenyataan ieu. Mantap Kangjeng Nabi Isa ge nyari eta. La ilma lana innaka anta alamul ghuyub. Gusti nyangakeun sadaya-daya mangga da aya catetanana Gusti. Tanya Raqib, tanya Atid. Mangga abdi mangis teu bisa nyarita beusi kacaletot. Isa iz qala Allah waktu nyarita Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Isa, maksudna didongengkeun bakal ieu teh padahal mah engke di akhirat, didongengkeun nu bakal terjadi di akhirat ka urang supaya umat-umat Katolik, Kristen, Protestan termasuk umat nu lain nyahoeun kejadian-kejadian nu bakal ditanyakeun jaga di yaumul kiamah. Masya Allah. Dibacana kuari dimensi pikiran urang ke alam akhirat, alam hisab, alam mahsyar. Ieu teh keur nyaritakeun di alam mahsyar, urang bakal nyaksian. Dicaritakeun kuari abeh nyahoeun teh bangsa Katolik, Protestan, Kristen di samping eta supaya umat-umat nu lain ge nyahoeun Kangjeng Nabi Isa bakal dipanggil ku Gusti Allah, bakal ditanya jeung dicaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa
padahal Kangjeng Nabi lain pangeran. Iyalah dicaritakeun kuari kurang, padahal mah ieu nyaritakeun jaga nu bakal terjadi di yaumul qiyamah. Untung urang ngaji, alhamdulillahirabbil. Jadi nyaho geus pikiran urang kuari ulah mikiran dasi, ulah mikiran sapatu herang, ulah mikiran jas, ulah mikiran samping, ulah mikiran jabatan, ulah mikiran pamajikan, ulah mikiran anak. Kuari teh urang ngahayal ieu teh di mahsyar. Tadi geus gadahar uduk oh masalah guys. Di mahsyar ieu. Ya Allah. Direnung torikoh mah alam teh mulyana Baitullah, mulyana para malaikat termasuk malaikat Jibril. Kemudian direnung deui ku para waliullah mah Baitul Maqdis, direnung deui neraka, direnung deui surga, direnung deui mizan, direnung deui jembatan Shiratal Mustaqim, direnung deui ketika orang di BAP. Renungan-renungan etalah anu membuat dorongan ke batin seseorang nu ngerenung supaya bangkit semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun teu direnung urang kos urang kieu bae. Geus urang mah atuh kuari mah ngadengekeun renungan-renungan para wali-wali Allah anu geus jadi nya nama deuketna jeung Gusti Allah teh. Renungan manehanana ku urang dibaca oh kitu. Januturkeun mah hese aya qanaahan, aya zuhudan, aya uzlahan. Kemudian kurang teh tadi deuleu merenung ka zuhudna para wali, qanaahna para wali, tawakalna para wali. Beuh, hese jasa. Lantarannya nama keur carita zuhudna bae nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan saha jelemana satangerang coba. Ulah-ulah budak sakola geus sama sakola mah jurusan kiai ben wae jurusan na eueuh hiji-hiji aja. Nu aya bagikeun, nu eueuh ulah diteangan. Teu cuma teu moal bukan naon. Tugas kitu mah. Eta orang Cisoka tong ngomong bukan naon tugas kitu mah. Ieu mah deuk lain nyaritakeun bogana naon, deuk nyaritakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta cenah dahar, mun masih keneh mikiran dahar, sia ulah make norekat-norekat. Cicing sia ditu ngejedog tu ngojeg sia. Mun masih keneh nyaritakeun dahar nginum ngojeg di ditu ulah nyaritakeun torekat. Nyaritakeun torekat mah deuk pepegatan jeung dunia. Emang dititah ulah loba omong sia disoekeun sia ku aing. Can datang berarti ilmuna. Can datang dahar mah nu ngaturna Allah lain urang, nginum mah nu ngaturna Allah lain urang. Urang mah dititahna ge ibadah ka Gusti Allah. Cak Gusti Allah laksanakeun hak sia ibadah ka aing, urusan rezeki aing nu ngatur, ulah sok bilu-bilu urusan aing. Sia mah aing urusan aing ku sia dipilu-pilu, aing urusan sia teu dilaksanakeun, tolol sia. Urang lamun dikitu-kitu di akhirat, je maju. Geus rarasaan teh rasa aing neraka. Geus boga nya ge rarasa asana. Sabaraha taun je hirup di dunia? 60. Pakai naon? Lolobana hirup di dunia. Dagang. Hasil dagangna pakai meuli sawah. Hasil sawahna pakai kawin ka karaon. Cek malaikat wah ieu makanan gua ieu. Malik. Cek malaikat Zabania, Malik. Ieu hiji ieu. Mangsa urang ya, jahanam bukakeun jahanam. Sia di dunia 60 tahun tulisan salat mah saeutik jasa ngan lebaran doang. Ieu lolobana sia dagang bae, dagang pan dagang mah urusanna eta mah rezeki. Urusan rezeki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur. Cak Gusti Allah ge rezeki mah aing nu ngatur. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Teu setiap nu kumalangan di dunia boro-boro jelema cacing Allah nu ngarizkian, tuma Allah nu ngarizkian. Sia geus ikut campur urusan Allah, ai urusan sia salat sagala puasa henteu. Cek zabannya seret geus ulah loba omong temen nu seret diseret. Cek pemajikan lagi haji dadah. Cek
aja sial ada sia ge bakal di BAP ya sia. Aduh, eta urang lamun inget kadinya Masya Allah. Ndeu kumaha nu mantak direnung, ieu keur cai renungan para wali. Wali teh ngarenung, mun aing di BAP disaksian ku manusia triliunan ke nu nga-BAP na malaikat, perintah Gusti Allah, salah neraka. Beuh, ieu aing hirup. Coba eta na sugih henteu kadaan. Lamun sugih ona mancara batur seubeuh di dunia pan aing mah nya capek mamanggul waluku. Nya capek nutur-nutur buntut kebo. Nya capek aing dahar ge nganjeng lauk asin bae. Ai di akhirat ieu kos kieu tah renungkeun ku urang, salamet moal aing sih. Masyaallah, lamun urang ngarenung ka dinya, ketika urang ditanya, sia, sok ngaji kan ka Cilongok?" "Sok." "Make motor naon?" "Scoopy." "Menang ti mana?" "Ngridit." "Teu nyaho sia ngridit haram." "Hah?" Mun urang ngarenung ka dinya, Gusti Allah meureun cilaka. Geus lah, sekopi jual, ngredit nu gede deui. Ya Allah, ieu renungan-renungan deui urang teh kita ngarenung alam dunia, renungkeun ku urang. Nu amal bakal kabawa ka alam akhirat renungkeun ku urang. Eta teh tafakur teh ngaranna. Tafakur jeung muraqabah diaturlah ku ahli-ahlina yakni para wali-wali Allah. Jalan untuk usul ke Gusti Allah 3, hiji tafakur, 2 muraqabah, 3 zikir. Zikir mah tah jangan ngabenturan nafsu-nafsu urang. Zikir mah jangan ngabenturan dong. La ilaha illallah perjalananana anu kudu dilaksanakeun ku urang. Zuhudna, qanaahna, tawakalna dan lain sebagainya. Ai sakadar zikir doang mah zikir. Watuh urang ge aing ngariung ka dulu cau ampuna gede panjang zikirna. Mun cau nu laleutik teh cau naon kana? 11. Zikirna 11 bae cau na ge laleutik ieu mah. Eta zikir urang. Tapi masalah emang datang ka dinya atuh terus bae ngan ieu keur carita jelema nu murni, jelema anu berpangkat insan kamil, anu lurus ka Gusti Allah. Tanpa pernah melirik sebelah mata ke dunia, tanpa melirik karena jabatan, tanpa melirik karena tahta. Hiji Allah. Ieu nu kurang rek dihawalan teh jelema model kitu. Masyaallah. Nah ya Kanjeng Nabi Isa dipanggil ku Gusti Allah ditanya, "Ya Isa bin Maryam, azkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidayk idh ayyadtuka biruhil qudus." Keistimewaan Kanjeng Nabi Isa alaihi salam di dunia ayat 7. Keistimewaan Kanjeng Nabi Isa di dunia ayat 7 sangat menonjol, luar biasa. Di luar jangkauan manusia, di luar konstatir manusia. Hese neangan tandingna model Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Tapi kan datang ka kiwari moal aya tanding Kanjeng Nabi Isa mah keistimewaana dipuat di Al-Qur'an nu bakal kadenge ku urang engke dipempa pertanggungjawaban di hareupeun Allah di Rabbul Jalil. Urang kuari geus nyaho keistimewaana 7. Hiji, hei Isa putra lalaki Maryam, ingat anjen karena nikmat kaula nu telah diberikan ka anjen jeung ka indung anjen. Kudu disyukuran nikmat tersebut. Kaula nu agung cek Gusti Allah mere nikmat ka anjen 7. Hiji, Isa ingat anjen iz ayyatuka biruhil qudus. Waktuna kaula nguatan ka anjen biruhil kudus dengan malaikat Jibril. Kumaha mang? Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Borosot Kanjeng Nabi Isa lahir tanpa bapak. Kanjeng Nabi Isa mah putra daripada Siti Maryam. Nu Siti Maryam teh hamilna diperintah ku Gusti Allah malaikat Jibril teh niup leungeun baju Siti Maryam. Ditiup eta mah sakadar sabab doang tanpa kitu ge bisa.
malaikat Jibril liup betengna langsung karasa hamil lah, dicaci dimaki Siti Maryam, lompat ka leuweung tanpa bicara Siti Maryam, lantaran Siti Maryam waliatullah, lain jelema sambarangan. Siti Maryam teh jelema nu murni jeung suci, nu bakal ngalahirkeun manusia murni jeung suci. Tapi samemeh kelahiran anak Siti Maryam dicaci dimaki, dianggap pezina Siti Maryam teh. Panjang dongengna nu geus didongengkeun di surat Ali Imran. Ieu mah neruskeun rek nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah. Lahir ke dunia Kangjeng Nabi Isa mah keur diayun keneh, dibantu ku malaikat Jibril bisa ngomong. Lantaran dituduh zina Siti Maryam, kulantaran dituduh zina, orok tersebut ditanya. Begitu ditanya nyarita, inni abdullah ataniyal kitab, kulama hamba Allah nu dibere kitab ku Gusti Allah, Injil bakalna. Hamba Allah hiji. Sahatah anu ngabantuan ngomong keur waktu di ayunan, sahatah anu ngabantuan ngomong keur waktu nyana aya di buayan, keur manehanana jadi orok. Biruhil Kudus, malaikat Jibril jadi pendampingna, dioyagkeun ku malaikat Jibril sungutna, lisana, dibere bisa ngomong. Hakikat nama Gusti Allah anu nyandingkeun malaikat Jibril ka diri Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Kadenge inni abdullah ataniyal kitab, kadenge ku masyarakat. Hiji. Nomor kaduana engke bakal nyarita deui nu sarua bahasana wakahla setengah tubuh. Ieu ayat wakahla nandakeun yufidu nuzulahu qabla sa'ah, bakal turun deui Kangjeng Nabi Isa memeh kiamat. Lantaran aya bahasa wakahla. Wakahla teh umurna setengah tubuh. Kangjeng Nabi Isa waktu diangkat ke langit ku Gusti Allah, dikejar-kejar ku Yahudi, umurna 33 tahun, 3 bulan, 3 poe. Itulah Kangjeng Nabi Isa diselamatkan ku Gusti Allah, kuari aya di luhur langit. Tanda ayana di luhur langit ketika junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj pendak sareng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Aya keneh di luhur. Masya Allah. Jag-jagwa ringkas. Tah Kangjeng Nabi Isa diangkat ka luhur langit, disalamatkeun ku Gusti Allah. Nu dongengna geus dicaritakeun dina surat Ali Imran. Ayalah jelema anu akur jeung Kangjeng Nabi Isa atawa anu persis jeung Kangjeng Nabi Isa, dibunuh, disalib, dianggap Kangjeng Nabi Isa. Pecinta Kangjeng Nabi Isa disalib, nu kuari kieu bae teh tadi salib teu make calana-calana aca. Nu dianggap pangeran eta teh lain Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa naik ka luhur langit, diangkat ku malaikat Jibril. Ieulah ta ai iz ayatuka biruhil Kudus. Ai nguatan ka anjeun cak Gusti Allah, hai Isa. Dengan dibarangi kuruhil Kudus tukallimun nasa fil mahdi, anjeun bisa nyarita waktu keur di ayunan. Wakahla anjeun bisa nyarita anu sarua bahasana. Ini Abdullah ataniyal kitab, ketika anjeun diturunkeun di langit ke dunia engke di akhir. Bakalna dunia kacau balau anu luar biasa. Di mana-mana huru-hara, sekup lati mimiti sekup keluarga, RT, desa, kecamatan, kabupaten. Wah, tuntutanana macam-macam, ekonomi lah, tuntutanana politik lah, dan lain-lain macam-macam. Antara negara ribut, walut dunia. Islam terpepet, anu bener-bener hayang nyalametkeun agama, lompatlah ke Mekah. Tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah, Mekahna sekitar haram bakal dilebaran deh kuari geus mulai. Apapun yang terjadi, milik siapapun cak raja, ini harus dijual, dibeli ku raja, dilebarkeun kuari geus terjadi. Madinah dilebarkeun. Ieu teh nya nama nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae.
engke di negara masing-masing Indonesia, Malaysia, Thailand dan berbagai negara kobo nu deket mah di Timur Tengah, Iran, Irak, Turki, Pakistan, India, wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol, hatta di Amerika dan lain sebagainya datang ke Mekah nyalametkeun agama. Kebenaran kayak pemerintahan anak teh deui membuka lebar-lebar. Geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing. Kuari mah masih hese kene urang jeung igo mah di Mekah. Baheula babari kuari hese engke babari deui asup ka Mekah teh untuk penyelamatan agama, melindungi Baitullah dan lain sebagainya. Engke bakal cari cing di Mekah. Engke menunggu manusia adil Imam Mahdi. Kenu bakal didongengkeun di Qurtubi, turunlah Imam Mahdi untuk melawan musuh Allah, ialah Dajjal. Turun Dajjal tekuat Imam Mahdi, turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Kangjeng Nabi Isa engke turun, sanggesa turun ke hararudang nu aya dina surat Kahfi, yakni ashabul Kahfi. Muksalmina tamliho martunus saribunus dunwanus saribunut kafiat kapsatak tayatatea kabeh hararudang untuk menjadi tentara Allah mengikuti Kangjeng Nabi Isa alaihis. Cek sakaul lain kitu. Iya Imam Mahdi heula lantaran memehna Dajjal heula. Dajjal teh pohara jasa bisa hiber ti Amerika ka Indonesia, kamari bakal karak David hungkul. Engke mah bisa hiber ti Amerika ka Inggris, ti Amerika ka Jerman, ti Indonesia ka Arab, hiberannya nama naon dicekal jadi emas, leungeun ka tuhu bakal jadi surga, leungeun keca bakal jadi neraka. Nyana ngaku-ngaku pangeran, asal teu percaya dibunuh ku nyana, asal teu percaya dibunuh. Mending dibunuh teh ngan saukur dibunuh mah, dibunuh, diusap, dihudangkeun percaya henteu sia aing pangeran. Jelema kualut kabeh sujud ka Dajjal, kuari mah kakarak sujud ka atut doang. Engke maka Dajjal ujianana. Dajjal disujuda, oh iya pangeran teh, hayang duit, cekel, yo, hayang emas, cekel, yo. Ujianana naon kebutuhan urang. Cak urang kulon teh kami mah ieu geus eueuh cai, gabang, cai, hujan, maju. Turun dirinya. Wer. Ditanya, cukup hujan? Cukup ngincan cai cukup. Eureun sia hujan. Endeu kumaha deui? Ndek kumaha deui kuari mah kakarak impes daging bae ge sarujud jelema. Kakarak bunga bang bae ge sujud. Kiai nu haram-haramkeun dicaci dimakeun teuing aing mah kerasa siang kamu disidang di hadapan Allah. Aing geus nyampaikeun ka sia. Tapi awas ya. Kuat henteu sia nang tangan siksa Allah. Nah, ieu kuari ge sararujud ka nu koskarar itu. Jabatan disujudan tanpa jabatan moal dahar murtad sia. Murtad sia, maca 2 kalimat syahadat. Kuari geus mulai diacak-acak engke mah Dajjal langsung. Nah, didinya datanglah Imam Mahdi beserta bala tentara Ashabul Kahfi nu aya di Yordan. Dibuka ku Gusti Allah. Blak. Buukna bakalna 2 kali lipat tangtungan manehanana. Buajang atuh ribuan tahun tiba heula di zaman Raja Dikianus. Zaman Raja Dikianus ada ribuan tahun. Wah, bukna panjang, kukuna pararanjang, kumisna pararanjang. Pan hirup jana hirup atuh teh dikerut-kerut ya silet meureun di jero. Mendeting seremna tuh. Boro-boro perang urang neuleun abe asal budak leutik mah neuleun ge pae. Sawan atuh boro-boro neuleun eta. Urang neuleun nu aya di urang bage bukna rada jabrik setik kumisna panjang matana beureum janggotna kitu meletot budak leutik sawan atuh komo ieu ribuan tahun puuk panjang dikucir ku jana ka ditu kumis warna ranjang yang mata puru nyebut kalimah la ilaha illallah asana kafir ge kafir kapaksa tak ku sieun. Kapaksa ku sieun aing mah neuk syahadat bae kurang sieun. Melawan lah ayeuna ngajungkel. Beak geus Dajjal turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Anu dibenteng ku Dzulqarnain nu aya dina surat Kahfi, raja sadunia 2 Islam teh. Hiji Raja Dzulqarnain nu pernah ngabenteng laut, nomor kedua Kanjeng Nabi Sulaiman alaihis
salam. Raja kafir ge sadunya 2, nomor kahiji Raja Namrud, nomor kedua Firaun. Jadi sabanding bae eta. Firaun, dinasti Firaun terus datang ka kuari dinasti Firaun. Datang ka kuari dinasti Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3. Kuari ge Firaun nu kasakean lah. Melain Firaun mah tuh moal dibom Irak, melain Firaun mah moal dibom atuh kitu Libya. Melain Firaun mah Firaun, dinasti Firaun dilanjutkeun. Termasuk dinasti Islam. Ngan kedinastianana geus dikaburkeun. Diganti padahal terus bae. Nah ieu engke kakarak turun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, berjuanglah Kangjeng Nabi Isa, bahkan kawin Kangjeng Nabi Isa di masa eta. Mahmur dunia teh, kamakmuranana geus hese dicaritakeun, jelema syahadat kabeh, jelema Islam kabeh, jelema iman kabeh. Ieu bakal taya dalilna ke panjang dongengna deui, ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 poe. Turun deui nyarita nu sarua. Kok bisa sarwat itu? Ayat tukabiruhil kudus cak Gusti Allah, aing teh geus nguatan ka anjeun melalui ruhil kudus. Jibril selalu ngabarengan anjeun. Ingat anjeun Isa. Hiji nikmati Gusti Allah eta. Nikmat kedua, wa idza lamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Ingat Isa, ketika maneh rada gede, begitu maneh asup ke berbagai pendidikan, anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan. Kanjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan. Begitu asup ka madrasah, guruna geus dikanyaokeun, Pak Guru, nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru jipan nyahoeun balik isukna kitu ge deh. Begitu asup deui ka majelis dicaritakeun, guru poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikeun ka murid anu poin kadua poin katilu jipan ibu rek nyahoeun kieu diantepkeun geus, coba katilu kali ge kitu keneh. Terus coba nulis bisa sorangan, nulis naon me, nulis bahasa Arab, nulis bahasa Suryani, nulis bahasa Latin, nulis Cina, pan hese jasa Cina mah. Cina mah hese jasa nulis. Cak urang mah sugan teh berkembang horeng bahasa. Tulisan teh sugan mah kembang ros. Horeng kan tulisan. Eta di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu. Aya deui urang mau mah teu kaharti. Horeng kunyana ge teu kaharti yeuh. Tak eta teh dibantu ku malaikat Jibril sehingga nulis naon bae jana teh paham, bisa ngarti. Ya Allah ya Rabbi, keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lain lalawara. Bahkan nyahoeun nu diayakan nu di kantong anjeun teh eta teh aya kertas tulisanna di jero anu kageteun jelema jipan bisa nyaho kitu Isa. Ya Allah ya Rabbi, wa iz 'allamtukal kitab. Ade mana? Di jero naon pesak anjeun, kantong anjeun tah aya kertas 2 lembar, tulisanna tulisan Arab, bahasana nu dicaritakeun anu kageteun panjelema. Kageteun. Wah, Isa lain sembarangan jelema cenah ieu mah ieu. Na ieu wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah. Jeung hikmah. Kejadian-kejadian isuk bakal nyaho Kanjeng Nabi, kejadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho, bulan hareup geus nyaho, ka tukang dicarita-caritakeun berhikmah. Artina jujur jasa, adil jasa, pas jasa caritaanana jeung kenyataan hikmah haram. Lamun nyarita isukan hujan, tepat. Bulan hareup bakal terjadi anu, tepat jasa. Hikmah ngaranna. Di benak hati anjeun teh tah aya terselimet ka dieu mang ka dieu kunaon di jero hati anjeun kukula ka nyawa aya naon hayang kawin jeung urang Subang nya oh sia sok ngomong ka nyawa Masya Allah eta teh nang Gusti Allah. Ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho urusan tulisan nulis naon bae maneh nyaho, urusan hikmah maneh nyaho, bahkan wat Taurat wal Injil
Injil kitab Taurat maneh mapan nyaho maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ke kitab ka Kangjeng Nabi Musa mah eusina sakean dibacakeun ku Kangjeng Nabi Isa teu pernah belajar Kangjeng Nabi Isa tapi bisa. Masya Allah urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus jang ngajina nundutan bae teu bisa-bisa. Aduh, masalah, masalah sih, masalah lah cara iki suka mal ngaji atau lo sih mal ngaji. Beki bodoh atuh sia. Sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji. Anggeus sana tuh. Waz-Zabur jeung kitab Zabur nu turunkeun ka Kangjeng wa Taurat wal Injil. Berikut Zabur ge nyaun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud komo Injil mah nu diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis gideg kabeh jelema di saat eta angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa lantaran keistimewaan pohara leutik keur di ayunan bisa ngomong engke ngan engke mah engke bakalna geus jang urang mah nu dicaritakeun di yaumul kiamah ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke encan engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi encan kalaksanakeun ieu wakah lama nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa tulisan bisa nomor katiluna nyahuun kana eusi kandungan di jero hate manusia bahkan tulisan-tulisan jeung nyaritana tepat sangat berhikmat jujur adil moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa. Nomor selanjutnya apalin kitab Taurat apalin kitab Injil kitab Zabur komo Injil mah pohara jasa geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Mana dari keistimewaanna ingat Isa sakusi Allah wa takhluqu minat tini kahayati at-tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni. Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar ya sia ka manuk manyar teh nyarahon sia mah manuk manyar mah mun usim panen mah heula lolobana manuk manyar teh resepkeunana jeung ayana ku Gusti Allah entah mah saat-saat geus barareukah teh eta teh babarengan jeung manuk peking nu mantak di sawah teh aya bebegig eta teh jang nyingsilnan manuk manyar jeung manuk peking si sabab teh nyaho pan ya sia mah pabrik nyahona. Oh, engke di kitu-kitu di oya-oya guprak manuk hiber. Tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah. Baheula mah nu maling di sawah teh manyar. Manyar kuari mah make dasi. Beda rupa doang sebenarnya. Manyar namanya teh eta keneh. Nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk begitu-gitu aja kok Kangjeng Nabi Isa ditiup begitu ditiup hiber bisa sasada coba eta lempung dibentukeun manuk ditiup hiber jadi manuk beneran pan eta lain bantrak-bantrakeun nu mantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon-ngangon karena itu tukang ngangon ge nyokot lempung nu hideung diemple-emple aja di bolongan ditiup ngan teu jadi manuk sasada doang tui di bolongan kiri katuhu nggak dikitu-kitu cek jana mah pajar manuk berenaanan pugu eta mah lempung keneh nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampean aya dongeng naorengan eta patani baheula teh aya dongeng naoreng pangangon teh wasak nyieunnan tina lempung mun rapi gitu-gitu kujana aja udah tiup di bolongan pinter jasa dibawa ka imah kolotna ngamuk ulah dibawa ka imah ulah sok ditiup kos kitu kunaon osok eueuh beas di imah gabah osok epek siap cerekan kana mun mau olah olie eta ka imah bangsa nu huhu nu karari itu tah bangsa suling bangsa olah olie adu dina naon garang-garana kitu trompet termasuk manuk nu harus cerekan ngomong piceun kunaon
ya gabah hepes ya moal aya eusian atuh kuari mah atuh panekol sekali itu dibawa ka imah mata eueuh gabah di gabah suling dibarawan ka imah gitar dibawan ka imah baheula mah anti imah diasupan ku nu geus kitu mata budak angon teh neundeuna ge jauh ti imah besi dicarekan ku abah kuari mah abahna suling sia ka mana coba aing nyobaan ieu tolol bapak beda zaman kamari ieu zaman kula leutik jeung zaman ayeuna jauh bedana masyaallah zaman murni budak nenden olah-oli nenden suling nenden mamanukan ge embung di imah embung di imah di saung bae di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop kunaon diteuneung dia besi kanyahoan ku abah budak kuari mah talokop ge teh nyahoan talokop teh talokop awi nenden di dinya besi kanyahoan ku abah ku emak sok nyarekan isuk-isuk kakarang ditempo deui jujur jasa budak baheula Masya Allah embungin mawanu kitu ka imah besi teu dahar cak ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nyen mamanukan tina lempung ditiup hiber sasada jadi manuk beneran tongkon ku jelema pohara jasa Isa tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis mana deui keistimewaan teh tambah deui keistimewaan anu nomor kalimana watubriul kaopatna watubriul akmaha wal abrasa biizni bisa nyageurkeun anu buta bisa nyageurkeun nu lampang nu buta bae nu sakitu hesena bisa dicageurkeun lampang nu sampai ka ayeuna obatan ku Kangjeng Nabi Isa mah diusap doa aya jelema buta usap Kangjeng saya muka aya jelema lampang corop usap aya jelema kitu nu sok baruntung dan ngaran-ngaranna lepra kusta lepra usap cager mau nyeri huntu mah di deuleu doang cager nyeri huntu mah geus asal di geus cager we ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis salam masyaallah paling dahsyat deui nomor kalimat wa tukhrijul mauta biizni waktuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ieu teh alat mukjizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere keistimewaan coba Isa mun bener maneh Rasul Allah tak kuburan coba ta ulah nyieun manuk geus nyieun manuk mah jadi emplek-emplek itu kadeule tah di jero kuburan hudangkeun teh Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun mana iman kami ditepak doang ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal maqbarah gub biidznillah bukanya na teh nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika nyanyi bari goyang-goyang tong teng 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 eta kabeh gideung bae beu Isa sihirna pohara amat sihir tuh padahal mah eta teh mukjizat coba tanya cek kaumna ditanya mananta saha anjeun abdi hirup di zaman raja di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kangjeng Nabi Daud ulama neuk nyaingan Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan kula mah jore bae jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud mane iman teu ka Kangjeng Nabi Daud alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud kumaha ta masyarakat geus kadenge alah sihir tah mah coba balikeun deui dibalikeun deui balik deui irji bismillah balik deui ka jero sok nutup deui kuburan masya Allah diiring-iring deui ka Kangjeng Nabi Isa coba cek kuburan nu ieu ya tah kuburan ieu kuburan saha mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman beneran benar wari atuh coba maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah engke hudangkeun heula dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal maqbarah gum biiznillah hudang dengan izin Allah dan iradat Allah blak muka assalamualaikum ya Isa waalaikumsalam cek Kangjeng Nabi Isa man anta ana Yapis ibnu Nuh kuli kuring ia adalah
Yapis putra daripada Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah kurang kumaha cak kaum lagi balik gede. Oke heula cek Kangjeng Nabi Isa ditanya heula anjeun nyaho ka kula nyaho saha kula Isa alaihi salam kula teh sebagai naon Rasul Allah saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat lamun jelema teh iman bakal cilaka ulah kos kitu balik gede ka kuburan wah dakwah blon. Masya Allah cak Kangjeng Nabi Isa RJ biidnillah balik deui ka jero kubur loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae teu iman sebagian kecil nu iman ya Allah ilah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis wa idz kafaftu bani Israila anka idz jitahum bil bayinat ingat Isa anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi ketika anjeun nyampaikeun dakwah ketika anjeun nampaikeun risalah titah ngimankeun ka aing cak Gusti Allah ieu teh di akhirat maneh teh titah nauhidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna tidak iman ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan aing endahan dikejar-kejar anjeun teh pan anjeun teh dikejar-kejar begitu deuk beunang pan anjeun diangkat ka luhur langit aing pan eta cek Gusti Allah nu nahan ti kejaran Bani Israil Yahudi nu rek ngabunuh anjeun ingat iz kafaftu ketika aing nahan Bani Israil ka Bani Israil anka terhadap anjeun hina amu bikotlika ketika eta Bani Israel dek ngebunuh anjeun ijtahum bil bayinat ketika anjeun menyampaikan risalah ka manehanana dengan berbagai mukjizat faqala alladziina kafaru kumaha cek jelema-jelema nu kafir faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin Yahudi nu kafir kana karasulan Kangjeng Nabi Isa ngomong nage inti aya hadza anu ku anjeun disampaikan berbagai mukjizat ieu mah teu aya laon illa sihrum mubin sihir ieu mah Isa dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum mubin ai sahirun mah isim fa'il ai isim fa'il mah berarti ka Kangjeng Nabi Isa na anjeun mah pasihir Isa percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihis keistimewaan luar biasa Kangjeng Nabi Isa hiji deui wa idz auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli ingat anjeun Isa ketika kaula ngawahyuan ka kaum hawariyin maksudna mere ilham amartuhum ala lisanihi aing marenta ka kaum hawariyin atas lisan Kangjeng Nabi Isa supaya minubi wa bi rasuli ariman anjeun ka kaula ya ne ka Gusti Allah jeung ka rasul kaula dibere ilham qalu ngucapna kaum hawariyin teh kumaha amanna washhad bi annana muslimun kaum hawariyin teh pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa ashabu Isa wa khasu pengikut Kangjeng Nabi Isa anu kuat imanna ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam anu dibere kaleuwihan kaistimewaan terus tutur-nutur Kangjeng Nabi Isa iman dibere ilham ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Isa nyana ngomongna amanna kami iman ka Kangjeng Nabi Isa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam kemudian wasad saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun kami mah jelema nu muslim iman ka anjeun iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun saeutik kaum hawariyin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kangjeng Nabi Isa alaihis kumaha eta cek kaum-kaum Nasrani dulur kebehan ingat
tiba heula datang ke kiwari asana zaman mencatat duana manusia model Isa oro keneh bisa ngomong lahir suci ti wanita suci Maryam alaihissalam barijeng tanpa bapak kesucianan nu luar biasa kanyahona mulai ditulisan berbagai tulisan jeung rahasia-rahasia hikmah Injil, Taurat, Zabur nyawan moal ayat tanding manusia model Isa kemudian nyana bisa nyieun hewan bisa ngahudangkeun jelema nu parareh ratusan tahun ribuan tahun bahkan keistimewaan nyana bisa hiber bisa nyiples guys setelah Isa tidak ada sekarang kita nobatkan rame-rame bahwa Isa adalah bukan manusia tapi Isa adalah Tuhan. Setuju? Cak kaumna setuju. Ulah letik-letik atuh saya setuju na. Nu gede. Dengan keistimewaan Isa mulai dari kelahiranana sampai kanyana dakwahna istimewa moal aya tanding ti baheula dan sejarah mencatat sampai kiamat pun tidak akan ada bandingannya Isa alaihissalam. Kita nobatkan Isa sebagai Tuhan. Setuju? Setuju. Maknya pangeran dinobatkan ku manusia otak pikir aing memeh Isa pangeran saha maknya manusia Isa manusia dilahirkan hanya jadi pangeran teu kaharti ayatna yeuh saking keistimewaanana bisa ngahirupkeun nu paeh bisa nyieun manuk dihirupkeun dan lain-lain sebagainya hikmah nu geus nu encan bisa kanyawan ku Kangjeng Nabi Isa ja lukis kieu mah adalah pangeran kita nobatkan Isa adalah Tuhan pembantu Isa Rohil Kudus Tuhan pencipta alam Tuhan Allah Tuhan tiga Tuhan Allah Ruhul Kudus Jibril dan Isa tiga menjadi satu Tritunggal tiga tunggal satu tiga jadi satu itu adalah Tuhan kuari diganti 3 in 1 sampo Masya Allah ini baraca ya ke orang Kristen ya keistimewaan ya nu paling pakai dalil adu kekuatan yang Islam di Amerika William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati padahal Tuhan Syekh Abdul Qadir leuwih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema gum biiznillah Kang Syekh Tuhan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu gum biizni tandingan ku sia Tuhan Syekh Abdul Qadir Kangjeng Nabi Isa mah gum biiznillah hudang dengan izin Allah Tuhan Syekh Abdul Qadir mah aing mah moal make biiznillah biizni aing mah gum biizni hudang coba eta jang nandingan Kangjeng Nabi Isa besi dianggap Tuhan Allah nyiptakeun Tuhan Syekh Abdul Qadir nu matak di break up teu meunang berkumandang Tuhan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah naon sebabna sebab Kristen bakal kaledek lamun itu mah seorang rasul Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun umatna bae gumbi inilah gumbi ini gitu lain biinilah deui Masya Allah nah cek William tidak ada manusia seperti Isa sebab burung diciptakan dari tanah buburungan ceknya nak buburungan mamanukan siapa buburungan heran aing hese teh bahasa Melayu segala buburungan kan urang mah mamanukan ayeuna mah burung-burungan henteu menang buburungan salah tamun buburungan burung-burungan aing mata kararese bahasa Melayu mah geus hayang aing lah kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa aing kitu mah bangsa Melayu cengkareng gondrong bolang teh hayang aing mah teh hayang mata aing teh dikembangkeun ka situ yo gua cariin lu egok di sini
Eta maka aigok, masya Allah, kahayang orang ulah maka aigok, kan aigok mah Sunda. Ya, lu kemana ayah yo? Lu nggak ada, gua nggak lihat lu. Kemana ayah? Ya, dari tadi gua di sini. Iya, gua nggak kelihatan. Ya, cuma ke pasar doang sebentar, sepatan itu. Bahasa asal Gus kos itu besepatan geus teh. Tapi lamun gondrong lain deui. Kemana, Bang? Apa? Kemana Tong? Apa ini? Lu dari mana Tong? Oh, dari sono keceng jasanya cepat. Sakumaha kereta bis wae. Masya Allah. Cepet jasa. Masuk Tong? Hah? Masuk Tong? Hah? Lu sama siapa Tong? Aduh, aing mal deui ngobrol jeung nini hese. Digondrong we jasa jeung nini nu baheula teh. Waduh cepet jasa. Gondrong mata aing teh hayang aing malah gondrong kos kitu jasa. Cepet jasa. Du ngomong sok meureuk marah bae pan. Mentek nu geus hayang aing. Betawi aya deui Betawi lain. Nu mentek ulama bisa ge Indonesiana intelek bisa. Ngan tilok dipake. Jadi pohon deui. Eta tadi aya buburungan gitu kan. Urang ngapan ngeunaheun, mamanukan, ngeunaheun kan. Tapi kan di Indonesia mah lain burungan, burung-burungan. Sabodoh lah kumaha sia bae. Cek William. Tah bisa nyeun mamanukan tina taneuh kemudian ditiup jadi manuk beneran. Saha? Eta mah teu kudu Kanjeng Nabi Isa. Kipalak baheula Kipalak Bogor anu tadi diasupkeun ka botol teh tak Kipalak tah. Nu Soeharto Soekarno teh datang bae ka Kipalak. Soekarno ira hayang datang ke Kipalak. Masya Allah. Batak diberi ilmu na ku Kipalak. Soekarno teh termasuk Tiki Hairun lain letik-letik jelema Kipalak lantaran bisa asup ke botol. Eta manuk dicekel ku nyana batu. Dikieu-kieu bisa jadi manuk. Kipalak eta komo atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung kitu pucuk umun. Rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadeuleu matanyana bisa hiber eta ilmu pucuk umun. Dites ilmu pucuk umun mah 40 imah. Lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus. Kumaha kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae. Eta teh ilmu pucuk umun ngaranna. Jang leng-leng nyeritakeun ngetes ilmu pucuk umun 40 imah. Deuleu hiber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun. Kuari ge masih keneh. Engke ka ditu deui satungtung deuleu sat hiber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Di tandinganana ngadu kotok. Itu mah kotokna geus jago menang male. Sedengkeun Maulana Hasanuddin mah panteu mawa kotok-kotokna kotok jalak biasa. Culak cilik Maulana Hasanuddin. Leh, cek Maulana Hasanuddin, aya balokeng ye. Balokeng bae di kieu-kieu. Hei balokeng, sia jadi kotok jalak berem. Poh. Kongkoromo. Hebat. Atuh boro-boro Kanjeng Nabi Isa Syekh Maulana Hasanuddin nu belah dia putra daripada Sasarik Widatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng. Kakarak manuk manyar temlah kecil nama gos kitu mah tuh. Balokeng. Begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh. Atuh deuk kumaha elehna aja balokeng nyinganan atuh. Tinggal sama Maulana Hasanuddin we mantep biasa ya kotok cek cenah ieu. Atuh batur mah teu jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajeun kumaha ge. Bener bae lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar. Tadi tukangan Banten aya kadinya tanu rame. Ya oke. Geus balik. Nu eleh, nu menang. Tarung kedua kali bingung. Ngelehkeunana kumaha aja lain ilmu leutik-leutik ya ilmu pucuk umun teh. Nah, aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna. Waalaikumsalam. Bangun puyangeun amat. Jeung bingungeun amat aya naon Sultan? Pan urang Jumat pas asar kado kotok di ditu. Ai si eleh ulah bingung cek Soleh tuh bagus Soleh ai gitu sia boga kotok henteu pana tuh bisa ngaulah bingungan kula bae jadi kotok bisa sia bisa coba buktikan Bismillahirrahmanirrahim bismillahi wa bi'aunillah wa bi mali teruskan ku aing sia tah direkam sia aya babacaanana
biaunillah wa bi qudratillah wa bi terus bismillah doang babacaana ulah napas bismillahirrahmanirrahim bismillahi biaunillah wa bi qudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan sia mah emang kitu bae ngajina guguruna embung coba cek Sultan brek jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo tadi jalak berem balokeng atuman balokeng mah berem kuari mah jalak hejo cek Sultan Banten sia aja bisa ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing dipencit sia ku aing moal cek teu bogo soleh mah dek ngahargaan ka tuan we ja ilmu ge menang ti tuan geus urang deui nah geus siap we Jumat geus yang ngarupa kotok ade bener bae eta salat Jumat terus langsung ke kesultanan kuari siap asah kira ngarupa kotok coba kongkorok ngan rada gede suarana atuh soleh jeung anana atuh tah mah kongkorongo Jak Sultan Maulana Hasanuddin ulah pati lu kongkorong kieu aja ngadu mah ngadu wae Masya Allah dibawa ke Tuan Syekh Sultan dijingjing ayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing pokona mah nu eleh baca 2 kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh cak pucuk umun ulah sombong helanan kotok aing teh menang malena bulanan tahunan geus bake awi buta awi dempet us macam-macam tah eta mun aya awi buta awi dempet eta pucuk umun eta kepercayaanana wari lompat ka Cikupa baroga urang Cikupa tolol teh Cikupa nah diusap-usap make eta cak pucuk umun aya ngado wah ear-earan atuh jelema sabuatan tumplek kabeh wah tuh bagus soleh ngadu dah itu geus kongkorongok deui nyaman teh itu kongkorong nang tangan pan kotok teh pan kitu bener teh atuh siapa osok ngeuleuh jing pemain kotok kabeh horenganan Masya Allah nah tidinya kongkorok pas iya tuh bagus soleh rongok sia sakali mah kongkorongo kageteun urang pucuk umum kitu amat ya asana lain suara kotok teh dar diadukeun eleh heula lain eleh semu eleh kapacok heula wah urang pucuk umum surak sia lalab beakeun geus kagitik deui kakarak mulai atuh jelema jingan sepira ngalawan kotok atuh sia dah eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae kos lain kotok tapi disepak siat guliting keluar kalangan wah cak pucuk umum parah mah disepakan wah lain bantrak-bantrakeun lima kotok cekel deui kotok diadukeun kalinya buah disuekeun burak aduh cak malasan itu mah kitu-kitu deui atuh datang ka ucutan kieu ieu bohong datang geus eleh pucuk umun sadat tetep bae teu daekeun sadat sakali deui nista maja utama ngan teu dilanjutkeun ku Maulana Hasanuddin akhirna tetep datang ka kuari pucuk umun ieu mah keur carita naon boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin balokeng ditepak jadi kotok Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah make jeung di pangeranan Kangjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge nah barati teu kaharti ku jelema nu lurus otakna nu lurus pikiranana nu iman ka Allah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manya aya pangeran dinobatkeun manya aya pangeran jajadianan ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teu kaharti sing hade na ieu lah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana sing hade geus urang tingali di Sumarekon
tinggali di BSD, di berbagai daerah gereja maruncul. Padahal bupati na muslim, padahal DPR na muslim mayoritas, padahal camat na mukmin jeung muslim, padahal lurah na muslim. Tapi kok tanda tangan nyana teh waniun 10-20 juta atau mobil ratus-ratus juta awak na dek dibeuleuh di neraka jahanam. Inggis amat aing boga lurah kos kitu. Inggis amat aing boga bupati kos kitu. Inggis amat boga gubernur kos kitu. Naon bedana tuh gubernur muslim jeung lain muslim? Mantak naon atuh bedakeun saeutik. Cenah kan demokrasi. Deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa henteu. Harus ada izin warga yang betul-betul sudah mayoritas Kristen. Ieu mah di tengah-tengah muslim nyeun gereja teu kaharti aing mah. Duit lumayan, sia kabita ku duit di dunia bisa meuli mobil Avanza, bisa meuli mobil Innova, bisa meuli mobil Mercy, Baby Ben, Pol, Lexus dan lain sebagainya. Sabarangeunana mobil sia dikelebokeun di neraka, dipanggang sia bupati. Dipanggang sia camat, dipanggang sia lurah. Deuleuh ku sia tang ngerecekna sate, awak sia bakal leuwih tibatan sate ngerecekna. Ridho dengan ayana agama luar Islam. Na'udzubillah min dzalikum mahamun anak urang. Na'udzubillah min dzalik. Mentak sing hade ajikeun anak urang ke nama santren kuari mah lain lalawar hese ngandelkeun birokrasi pemerintah hese luar biasa. Geus kuari mah urang bisa-bisa lantaran duit dan lumayan ti Roma duit datang ke Indonesia luar biasa, ti Vatikan datang ka dieu luar biasa, eleh debat nyana melalui birokrasi logor anu luar biasa. Nah ieu mah geus teu bisa disimpen ti sumput salindung, tapi tetep bae di mana aya nu ngabangun perjuangkeun batur ge memperjuangkeun hayang atuh urang memperjuangkeun mumpu mantak naon. Nyana di tengah-tengah orang berjuang supaya jadi atuh batak naon urang nu mayoritas berjuang supaya ulah atuh gitu bae aduh berjuang datang ka lurah datang ka camat. Nah lamun ti ditu camat dibere duit deuk tanda tangan urang bere golok mat kada leuwih ya naon ya golok paranti naon ya paranti masjid kotok embe wae ya paranti masjid naon cek camat ulah sok gitu gitu gugurkeun tanda tangan golok nyangsang sia ieu teu nyaho aing turunan naon kitu ngaranna tah Masya Allah sia mun teu nyaho aing urang tereup teu nyaho sia galagat orang tereup sia aing mah kajen teuing paeh ge sabilillah asal ulah jadi gereja awas sia beuheung sia urang mana sia camat di panieu mah bupati da ku aing dirisekeun atuh ngomong-ngomong ngeulanan urang jang naon kajawaraan teh tah kos kitu ai di pabrik ku tutang ketenteng hanya hayang jadi satpam doang golok nyangsang ai ieu diantepkeun hudang tereup hudang waru hudang pasar kemis di pasar kemis mah tilok ieu gelut dengan menangan doang pasar kemis mah ai gelut mah tilok ngan jadi raja eta urang pasar kemis nu gelut mah urang sejen tapi nu jadi raja urang pasar kemis belum pasar kemis. Gayalah kercarita dinobatkan menjadi Tuhan teu kaharti karena boga keistimewaan dinobatkan jadi Tuhan menya pangeran dinobatkan ku manusia tetapi ai katutupan mah pan batinna Masya Allah geus datang ka kuari didawahkeun kuari ge sing ade besi aya nu make baju putih ka luhur hideung ka handap sing ade anak urang bejaan Kristen dah Kristen brak kiai kebenaran make nu kitu. Yang ada dah. Oh ya mah palingan sekupi ya mah ya. Ndailah caritaan dina Al-Qur'an nu bakal ditanya ku Gusti Allah jada yaumul kiamah, nu bakal disaksian kadenge ku urang kabehan, urang memeh kiamat jaga geus nyaho heula ti heula, nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu kemudian dinobatkeun ku masyarakatna menjadi Tuhan, Tuhan Allah, Tuhan Ruhul Kudus, Tuhan anak atau Isa. Ulah urang mah pangeran mah hiji la awwala lahu wa la akhir awalun bil ibtida wa akhirun bil intiha hiji bae Allah subhanahu
wa ta'ala. Urang kudu percaya ke Rasul-Rasul Allah, percaya ke Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa lain pangeran, Rasul Allah. Percaya ke Kangjeng Nabi Musa lain pangeran, Rasul Allah. Percaya ke Kangjeng Nabi Nuh lain pangeran, Rasul Allah. 25 rasul wajib dikanyakan lain pangeran, Rasul, termasuk Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain pangeran, Rasul, pangeran nah hiji Allah subhanahu wa ta'ala. Bakal nyaritakeun kahayang kaum Hawarin, pecinta-pecinta Kangjeng Nabi Isa anunya selalu mengikuti Kangjeng Nabi Isa ke boga kahayang mohon ka Kangjeng Nabi Isa ke minggu hari pun teu kaburu ngabesan. Wallahu alam.